Ieu tanah sahanya euy nilega kieu euy. Piduit teu nih mah yeuh. Urang jual ku aing sia, sugan we anu butuheun ye euy lah. Aing can kabeli mobil wae yeuh. Aya Mang Bule euy. Mang Bule. Euy, Keur gawe naon dia? ieu wong euy bisi anu butuh tanah euy. Kieu sampai ka itu kira-kira aya meureun 1 hektar mah rek dijual ku aing. Iya, Heeh. bener. Bener. Ci sugan aya nu butuhan. Nah, nu bener ieu Mang Bule kitu. Nu urang ieu mah asli. Aing yakin teu yakin euy. Goblok, warisan ieu teh ti babeh anjir. Oh, tamun warisan mah rada percaya urang. Ya kudu percaya. Sana lamun ladang usaha Mang Bule aing teu yakin. Oh, ya bener. Kurang nyandung. Oh, bener. Itu gunung itu warisan dengan mau dijual. Ya tanah rek jual sana beteun. Ti dieu. Ti dieu tungtungnya sampai ka tungtung itu tuh. Tapi ka Nu aya tungtung itu. patok itu tuh. Anjing mah lega-lega teuing. Memang lega dah. Aki aing mah beunghar atuh. Goblok. Juragan tanah mah teh apa? Oh, juragan tanah. Heeh. Aing rada percaya iki mah kana bebeungetan Mang Bule mah urang rada kurang percaya. Goblok anjing banget manis kieu Ya. Iya. Erek diborongkeun bae itu berarti Heeh diborongkeun tah jeung kandang domana tah. domba ayaan. Aya sok bae kabeh aing mah. Dipulkeun. Dipulkeun, pokoknya mah jual murah buru-buru ayeuna secepatnya. Ai kitu mah kurang erek di idarkeun. Sok tawarkeun atuh. Kalem persenan mah jeung urang Iya dibere. tuh. Nah, Urang oh, kabayan sabaraha persen uing mau ngabatikeun? 20%. 20%. Heeh. Tina total ieu. Kita itu berarti sabaraha juta nya? Oh, eta 500 juta berarti ka manehna 200 juta. bonusnya 200 juta. 200 juta bayangkeun ku si eta duit loba kitu anjing. Bener ya Mang Bule? Bener. Aing aya naik OTW. Oh seberapa teman? Teu aing ngeunaan. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Terima kasih sayang. Sangat cantik, si goblok anjing tipu ku aing. Lauk teh kamarana neng melakan tepan sabaraha kintal tapi areueuh. Mau mana atuh cenah? Mau aku sero gitu. Ah, kiraku. Ah dia mah serona gede hulu nah di dia mah. Ai jadi dua geuninnya. Kumaha tuh sieun nya? Ulah diplakan deui. Lah, selang teuing atuh. Geus lah, wong bedahkeun lah. Kita entah jalma tuh, bedahkeun na isuk mah. Lembut lah, selang teuing diplakan. Ya lah, isuk lah. Ayah Dedi euy. Ayah Dedi. Ya, aya pi bisniseun. Bisnis naon? Aya nu jual ieu sawah Lah, urang teu boga duit tong. jeung domba-dombana. Lah, teu boga duit. Ah, tong sok papaehan. Teu boga duit. Itu menyak boga po ieu aya Dedi boga pamajikan geulis ditawaran ieu kebon jeung non sawah jeung domba jeung kandang-kandangna. Itu dibeli-beli acan. Itu ka pamajikan lah. Teu boga duit urang. Nyanya, teteh. Ye, domba nage jabat tos anakan. Nyaan sajodo domba nagenan. Wah, sok lah pamajikan lah. Ngobrol-ngobrol pamajikan lah. Kopet cek aing aya Dedi mah. Ya teteh. Beli murah. Aslina uing mah teh. Ah, murah teh. Murah ek diborongkeun 100 juta. Ya, Aya Allah Dedina tuh diolo. nya teh heula. Nah keheula ieu mah rusuh ngajual itu zamana kawin deui. Iya nya kayak heula. Ih, tong sok keheula. Si aya Dedi mah kitu ye. Kayak dipake kawin sia duitna. Mending kana dibalikan kana sawah tuh. Tapi bener oge nya cek jalma ieu, lamun teu wae ieu dibelikeun sawah, bisikah diberekeun ka awewe sajen. Teh. Nah kalau bang mikir. Yo. Lamun teu buru-buru dibelikeun mah kayak dipake nyandung. Heeh, ge cuma ngobrol heula jeung si papi. Jung olo. Masalahna lalaki mah kitu, teu kaop dibere loba duit nyandung. Ujung-ujungna pasti ka ditu. Ah, ngobrol teh sok sidang heueuh. Nya heueuh lah. Ngaranna ge lalaki gitu loh. Anu geus sebel mah engke deui. Lumayan euy. Tak buat diantosan. Ngobrol teh. Tak apa kowe jalma eta mah. Ih, Geula teuing awewe teh ngobrol jeung si Jiwong.
Wah, ge diheureun si Jiwong. Ah, Maha. sawah anu cek si Jiwong teh mending keneh dibeli we. Emang aya duitna? Pasti aya. Daripada engke duit teh dibeak teu puguh. Mending keneh udah we belikeun ka ditu. Pan teu boga duit. Engker aya. Aya ti mana eta ngapihan teu? Lah aya meureun. Nya sok atuh kukumpul. Kana mah belikeun. Nya sok atuh kukumpul hijikeun. Nya sok. Hayu uang jadikeun uang tepula sawahna. Ayo. Mulai. Iya. Kak Dio. Wah. Sigana ya pasien ya. Caireun ieu euy. Enggak atuh sayang kana aing mun lapisan. Aing geus getek. Ya, Kumaha. geus meunang pasien aya Dedi. Wah, Baduitna. aslina Asli. Kurang dibejakeun aya kitu. sabaraha cenah jadina? 100 juta. 100 juta. Ah, baiklah lumayan lah heueuh. Atukeun bae. Kewe atur-atur di dieu. Heueuh, Penting siap. aing menang bagian we sakitu. Da ayeuna mah hayang kabeh mah hese atuh mah we. Bener. Nya sawara-sawara we heula. Engke jelmana ka dieu. Duitnya kumaha duitna heula gampang jamana mah. Engke jeung jelmana di dieu pan meureun kudu ditempo heula sawah teh piraku ayeuna ngajual naon eueuh buktina kitu teh kaciri. Heuh bener. Nya keun we cenah ka dieu ayeuna cong daguan. Siap. Eta kade komisi. Kalah. Lamun tina 100 juta teh berarti kan tadi mah 500 juta lamun kabehnya. Heeh. Urang menang 200. 20 juta berarti dinya. 20 juta. Heeh. Geus teu naon lah. Sapoe jadi gitu ya. Iya betul gitu. Ini daguan atuh. Gila nih, woy. Heeh. Itu tuh. Mana? Wong, mana sawah teh? Iya. Tuh. Kumaha cocok? Sok, Jadikeun jadikeun. sabaraha? Adieu atuh lah. Sabaraha Mang Bula? Ieu teh harga mah 100 juta. Mal bisa kurang? Teu bisa atuh, temen dikurang-kurang. Kumaha? Jadi cocok? Nah jadi atuh lah. Nya teh. Sok. Mantan rekening weh. Siap. Daripada pakai nyandung. Sabaraha? Tah. Tuh, berhasilnya. Cocok kan ini. Cocok. Nuhun, serah terima. Nuhun aya Dedi. Siap. Teteh, selamat Anda tidak tidak akan disandung ya. Sing awet ka anggena nya. Kewe ka imah nya. Nyong. Nyesok. Weh nanya teh. Mangga. Aduh, tuh, jauh kan. Balik gimana teh shot teh. Paduit teh. Dedi. Mah, Meureun kitu jual beli mah biasa. apaan geus dibere cuma bule? Beda deui atuh eta mah. Nya kudu cuma bule unggul. Naon kudu aya transport atas. Kumaha ya teh? Minta dari komisi. Karena jelema teh kalah hoga kieu. Sok ke. Nya lah. Sok, guys. Nya sok ke gampang. Gampang. Naon ieu? Iya, biasa bisnis. Ya, sos. Nah, kalau sawah nu ieu. Hah? Iya. Sawah Sawah? kelarna. Sawah kumaha apa nih mah sawah urang atuh? Sawah urang kumaha? Sawah Mang Bule ieu Sawah mah. urang itu warisan ti bapak urang ieu teh. Menang bagian urang di dieu. Ieu mah warisan Mang Bule. Cek saha? Geus Ieu aya jadi. buktina. Ieu tos jantan tuh. Geus jadi. Teu bisa kitu teu bisa. Ieu pan sawah urang. Ya terus kumaha? Teuing, pokona urang teu nyawa. Sawah urang ieu. Ieu sawah Mang Bule warisan ti kolotna ya Dedi. Baik, Jiwong. Bener ieu mah sawah Mang Bule. Sia mah Sawah Mang nipu. Bule eta mana? Sawah urang mah nya kurang Mana nu buktina, dibawakeun ka dieu. Mana buktina, Kok? Gusti tah tempo ye, ieu ti desa urang ti desa tah. Tah yak teh ti desa tah. Tempo Aing mah teu apa. kumaha? Mang Bule we. Kayak Teu apa aing mah. Teu apa. Udah. kumaha aing mah Heran. Kumaha pamikiranna? Aing mah teu apa naon. Anjing. Mang Bule Anjing. aing goblok. aing katipu ieu mah cilaka.